Dia si kadut gawean ku aing. Aduh, euy bonsai teh. Saya nu nawar 200 juta. Duh. Kemuning asli atuh dilawan. Aing. Ningbikeun gitu ku aing 200 juta ya. Kemuning nyaah nama ya. 200-an berarti ya. Keun we Kuning mahal we. Cong. Ya, katipu ku aing sih. Rasakeun sia kadut ku aing. Oh, jelema we. Amal, jelema lain. Mahal euy. Bok sia kadut. Sok ditipu ku aing. Tuman sok nipu wae ka aing. Alhamdulillah Dut. Aduh, mana ini kebenaran pisan melat parete ini alus kieu sabaraha bulan teh Dut? Sekarang mas boy ya teh kan orang mah kieu pan wa mengikuti arahan para presiden nu ayeuna. Masalah ketahanan pangan. Atuh. Kan enak presiden teh keur nganyurkeun perekrutan enak teh ajang jiwa-jiwa petani mah. Lain Dut mun bisa mah eueuh rek daftar jadi petani muda ning ayeuna aya program eta. Daftar lah, Bang daftar ge Dut Teu umur atuh. Ini teh umur teh 80 tahun. Mun uing masih kena masuk, uing mah usia 20 aing. Oh, aing teh aduh. Tuak teh geus teu bisa aing teh. Dut Duh, aing da punga panggo teu bisa. Macu teu bisa tadina mah gebiar milu gebiar aing teh. Tapi da cibak-cibik mah aing teh bisa keneh Dut. Mau bisa miluan ketahanan pangan. Ieu mah sabab pergutaran jiwa-jiwa muda. Ini mah paling bisa tetaik cagak pelek boy. Aing maneh umur sabaraha tahun maneh kayak gitu? Meni kakolot teh. 20 we mah. 20. Maka Dut, urang boga pertanyaan cik kata-kata hari ini naon sugan aya? Aya wae jang kolot mah. Kata-kata hari ini tong hayang anu disebut anu wah loba duit, loba mobil, loba harta. Komo disebut aing pangkasepna. Itu can asupna kriteria kecuali lamun geus bisa ngabageran rani. Kela air rani teh naon mang Rani ini. Cik ada cocok yang saha eta? Yang si Uwa tuh. Maneh ka aing wae. Kolot begitu mah.